Duh, Gusti, kieu teuing hirup sebayang saktisan di haramna geus. Itu ieu geus. Anger we ieu boga sawah kursa kieu hese panen. Da cai ku si Haji di penetan we hese panen aing. Lieur lah aing. Boga pamajikan shopping we jeung shopping. Minta duit jeung minta duit. Gawe naon atuh aing. Kapeung masuk hayang nyerahkeun. Tapi da euy lumayan lebar. Kudu kumaha deui atuh urang teh. Neangan duit ka mana atuh? Bapak minta duit. Duit ketebak duit teh. Sehat. Ya budak saha sia anjing. Ku aing. Babah. Boga budak nu tunu ngalasaha tuh. Anjing teh. Malaweung. Aing gagaan nyen budak teh aing. Salah citakan. Kudu panjikan shopping wae. Aing balangsak ieu mah hirup nya budak mirupa gitu. Aing anu hiji kitu, anu hiji anjing ngotak. Aing perih hirup anjing. Budak teh ka kitu aing. Ke bapak aing teh. Eta kudu diwaras ke. Emang aing teh ngawarah tuh. Ka dieu ieu jajan ieu buru. Topi di bawah udah kelus. Jakarta. Saat ieu jajan. Rupe ewang lah nya. Uang. Udah teh nya kalau jiksa ini kan itu. Aing mah raruna teu jajan wae ieu maneh teh nyaho geus puguh aing teh beli duit. Indung maneh ka mana wae atuh. Indung ka mana? Aya di mah. Sok cenah di kang ngasuh maneh atuh. Ieu mah aduh Gusti. CLDH kieu aing. Ieu ka si mamah teh urus uing kitu. Ieu mah aing nutur ka aing ieu mah. Aing teh ngalahirkeun. Teu teh hayang model budak-budak kos maneh. Gua jajan wae kitu teh. Apa anjing? Kacida. Bina teuing barudak teh. Indungna kieu anakna kitu. Gusti teuing maseukeun teuing. Bapak minta duit. Geus minta duit jeung maneh balik deui wae. Anu tadi ka manakeun? Leungit. Gusti teuing. Minta indung maneh. Indung maneh di mana atuh? Aya di imah. Heuh si minta ka indung maneh ulah ka urang wae geus puguh aing teh balangsak geus teu boga duit. Bohong. Budak tapi kayak nyebut bohong ke aing. Dik ayeuna mah minta ka indung maneh ulah ka urang. Aing geus teu sudi aing. Geus di mana atuh dieu? Hah? Geus di mana? Geus jajan. Cenah. Leungit duit maneh nu ngabohong teh. Geus di mana dieu? Geus ulim. Tah geus ngabohong deui wae. Ieu duit mana ka diekeun sia? Aya. Mana? Beak. Aing si budak saha atuh aing nyiptakeun kieu. Urang jeung indung maneh teh geus bener-bener alus sugan teh budak teh bule gitu. Ningali teh aing kostak kieu. Tapi kitu-kitu ge anak aing maneh teh. Sok ka dieu ka dieu. Mau Gerak mandi anggur mah. anjing. Ih, ngadon ka bapak unjang anjing. Geus mandi can. Ih, mandi heula aja guru. Astagfirullahaladzim. Engke dibere deui duit mah mandi heula. Awas teh. Bener ye mandi heula. Ngadon kikituan. Jik mandi heula. Pejakeun ka si mama. Ulah shopping wae. Rudat. Ningali maneh ge sarua rudat. Indung jeung anak sararua. Aing soeng kawin deui.
pemajikan eueuh aing kudu nyanggu sorangan dah aing mau dijelas kudu mesti tadi teh aing teh ngahurakeun teh aya gasolin tapi ka mana gasolina tadi si Aji teh kadeukeut ku aing ge ieu wae nya kayak teh kumaha atuh aing pemajikan ngadon kabur kahirupan heuh kadon kieu nya dina anggeus ekonomi lalieur cik aing nyangu lah ayeuna mah kaget seueur beuteung oge anjing teh beak kopi beasna oge aing kumaha nyangu beuteung lapar teh aduh ampun cing ngopi geula aing lah anjing teh kumaha atuh beuteung lapar ka mana wae nya cenah ieu aing nyaba-nyaba naon gawe-gawe naon ieu teh kalau bisa teboga pemajikan balik daheu tetap paragan ayang dahar beasna kudu aing nyangan duh aing naon ieu masak-masak naon atuh Mas, kenaon maneh? Kieu we man Kukulo geus wae geuning. heueuh da kumaha deui ngaduda teh kieu geuningan hayang lapar aing geus eueuh deui kajero maneh man kajero heula kajero duh mending kena ayeuna urang ngobrol lah jeung urang kajen beuteung lapar ge urang ngopi jeung urang ieu tuh urang ngopi hungkul ayeuna ngatakeun seueur aing geus pemajikan mah kumaha geuningan urang ge rada hanyakal dibalikeun heuh da teu kaparah geuningan atuh ekonomi kieu aing pemajikan loba kahayang teu lieur kumaha cik atuh hayang gawe aing kitu Bongke, urang teh nyageun kadunungan sugan aya lowongannya. Iya urang teh. Asa teu nempel-nempel si ewok, ka mana si ewok teh tuh? geus pugu ning biasana ka dieu ngeluat-liwat mun geus heueuh lah geus mun aya geus boga jelema urang ge kudu kumaha jiga nembungeun mun ulin ka dieu Acing teh kumaha ieu teh aing teh malah walu saloba-loba ini teh loba na kudu jadikeun hiji atuh dua tuh hai arah pamajikan teu ieu deui ngomong wae jeburu di lain aing menurut kieu malah geus ulin sedikit lah Da biasana waya kita sok luwat-liwat aya hareup. Urang gulinting, teu geusna. jadi ka mana teh jelema eta kok keur butuh mau aya sia teh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka mana wae juragan? Sombong pisan Aya wae. Saha ieu? Da ditanyakeun teh datangnya. Urang ge teh ka maneh. Da jadi ke ieu aing itu. Silila Di kota ya heueuh budung bungkus atuh. nya cuma atuh sesepeuna atuh aing. Bubuhan balik ka lembur teh teu boga. Aing aduh aing ulah Kitu atuh. sok analisin gitu nya. Sama aduh. kudu dimaham. Da pasti teh boga dua meureun ieu. Aing mah nu dara gaji ge di dieu sanajan hirup terboga sing aya nu ngabegal mah anger. Aing ngarungcing di imah ge sok lah. Urang di dieu cicing. Di dieu urang ngobrol kitu Amparkeun rungcing di imah pamajikan meta duit jeung anak ribu. Tah matakna ulah kakawin jadi we pusing ulur teh. Kawin mah teu ngeunah 5%. 5%. Deui sapang 5%-na enak banget. Wah. di si eta teh kitu hungkul bisa teh. Sok mana tuh kalau ada tuh? Kudu eleh ku aing sia mah. Pugu urang teh di kota teh matak balik ka lembur teh. Terus beak duit. Tak beli aing. Aduh. Kan urang loba keneh lah. Kumaha ayeuna jeung pamajikan wo? Lah, lieur. Ya baginya sabatangnya. Dahar kabeh. Aduh, jeung pamajikan kumaha ayeuna? Lieur. Paksa eutik baeud. Teu teu baeud teu kau teu ditumpak. Leuheung kene kitu masih kene bisa. Heuh, sudah aing setor mah hese. Apa nyaman urang kumaha sok pamajikan geus balik ayeuna. Heudak kumaha eta mah ayeuna mah Gaya para rusing mikiran kahirupan. Heuh, aing pamajikan Hiburan ayeuna mah. Coba budak sok geura nyololeo nya. Aing pusing. Tuh jeung meta we duit ngeran aing. 5 menit, da duit mana duit tah. Aing dibere daun we ngadat. Geus ayeuna mah heueuh kahirupan kudu ka rumaha meureun nya. Geus lah Ayeuna mah keun urang dagoan si ieu ngomong ka bosna, langsung bisa kawin deui so. Ngeunang mah meureun jeung urang duaan.
mikirkeun kawin hiji ge teu ka ieu. Kapan aing geus eueuh atuh rek kumaha maneh bisa. Urang gese ayeuna mah. Aing mah geus ayeuna mah kieu wae hiburan. Heulah lieur. Daripada mikiran cuma hiburan lah ayeuna mah. Ayo Tapi kaburang lah sok. Ye, jika silah akaran Si urang gapleh we. gapleh bisa lah. Kurang hiji atuh ieu teh ge gapleh mah. Kene wae jam karek jam 10 main gapleh. Ae lah daripada lieur di imah sok. Heeh nya. Langsung sok urang gapleh lah. Kurang hiji ka mana? Hiji deui sahiji deui. Si RT ka mana sih? Tah, si teh gaul. Biasana sok aya wae geus sok liwat-liwat biasana teh. Telegram atuh telepon. Mana atuh HP aing lagi eueuh deui. Anger we aing deui. Kapan inget aing teh dijual kamari jeung beli sangu. Aduh, saha nu nelpon teh si Ewok ieu mah ye. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon wok? Kuyak ieu geus nelpon wae. Hadieu penting Ke mana? Kudu ka mana ieu? Ieu di Mas. Ah, siap. Aing kadinya ayeuna heuh. Sok. Heuh. Ah, di imah we, aing mah biasa. Aslina aing ngobrolna. Assalamualaikum. Astagfirullah. Paru-paru Gusti. Teh jauhnya. Salam. Karena ieu karena naon? Tas tong ngomong ji. Ka dieu RT Haji. Iya kumpulan para para penganggur ieu teh maksudna teh ya. Ulah sok itu ridingnya ge pan. Aduh. Cik atuh ngomong heula jol bawa Aduh, kaperangan di bumi teu aya sesepeuh. Teu aya. Sok radio kayak nama kos hayu. Punten awe kasadayana ieu. Aduh, sok main gabruk bae. Sok calik di dieu lah udah jiga nago. Aya naon atuh ieu teh? aya monyet tiga di dinya. Sok rareuwas ieu mah. Euy. Sok aya mah kumaha tah. Bawa gaplehna ulang gapleh. Mana tuh gapleh? Tah, gaplehna anjing. Masuk. Aduh, was. Geus lah Sok lah, sok ngomong ah. Oh, gapleh lah. Ai ieu teh kabeh Gapleh sok lah. moal opat. Kumaha aing ngocek nage euy. Teuing hei. Urang nu liheuy mah Sok. tuh. Kaki tuh gayana danger. Yang Oh, tekan jadi kau. buka. Aing mah pada. Ya, pengalaman aing mah heuh. Oh, muncak kocok mah nya. Aduh, anjing kemana ieu, Mas? Lancarnya Ah, bae tuyul eta mah. Eta ka aing Oh, dibuah dah, sok. nya. Aing ieu. Sok. Udah kosong atuh. Ya, tah. Atuh gencet kosong meni Ayo ugaran kene. cet ini ya. Anjing, gancet. Badarnya si RT mah jagoan. RT. Hei, Bunga tuh. cesarian di dia mah bunga di di imah. Pusingnya di mamanya. Risiko dapur, aing dapur dibongkar, ame resikoan. Komo aing sabarang gagal urang mah euy Jes. Ieu tuh. Apa? Aja cenah panen terong tuh. Aduh, Malak lewat terong. euy. Nya eta malak terong teh kalah jadi takokak. Anjing, salah. Anjing, ewok, suka bener. Aduh, aing tepi ka eueuh kieu si eueuh. Aya kita tah geuning. Aduh, lewat euy. Aduh si RT itu kalewat Saya tuh bawes anjing. Atuh atuh. Sarua urang ieu eueuh tuh. Tah beak atuh. Balik. Galau di ditu. Aing ngale ku budak mah. Anjing. Ka mana di mana? Ka mana ieu? Ke mana ya kayak mulai aduh ada budak di selang tuh alah budak. Saya tuh banget banget tuh. Enggak sabar lah. Anjing pusingnya. Tepal lagi. Mungkin bar. Mah bener euy. Benar. Teh mana di disusulan deui. Ah geus